ya, arek nggodin kurang bejakeun sia ka PRT. Cih, beutan teu urang merek tamas sih ieu. Makanya tamas pake cipan tak urang ke buat mana di Gunung Sireum. Ih, lain tamas ketang Panglima. Rek kocok urang teh. Lah kabukti ngacapak wae anak budak, ku aing umumkeun ku motor di speaker masjid. Ih. Nah, diumumkeun speaker masjid kan. Ulah cicing ke urang era. Gampang we atuh sing ngarti we yo, uang tutup mulut anu beureum. Sia. Segala sandi duitkeun dah. Aing udah apes aing. Coba ieu duit kas deui nu batur, duit batur. Heuh atuh ye nu beureum mah hayang mah ye. Tah ye. Nah gitu atuh. Bodoh teuing eta duit batur duit manegen. Ang penting di dinya hayang aman mah. Ngan gandeng jempet tong dibejakeun ka Pak RT. Aduh, anggot diwawarkeun dina speaker masjid mah. Kalam, bisa tuh anak budak urang ke ditu nanya. Jor ka ditu. Ayo anya. Nuhun. Jor. Tuh geuningan si bos aya tah. Ada apa kamu teh Panglima? Ngerewas we aku. Kamu tuh mau sungut. Oh iya bos, sungut aku bau. Maklum atuh tadi saya udah makan bangkai tikus. Ini bos ada info piduitin. Wah, ini mah info menarik Panglima. Saya mau atuh piduitin Panglima. Infonya Panglima di mana? Itu bos tuh di taman ada si anak muda lagi ngodin. Kok bos kontrol langsung pajak we. Saya juga dapat nih 100. Wah, sekarang mah kamu udah pintar cari duit ya. Ya udah tuh, aku mau ke sana mau gerebek si anak muda. Ya, ke situ aja ya. Ya. Makasih infonya ya. Ya, bye. Ah, ini jalmanya nih, kerkotin juga nama. Hei, lagi apa kau? Bos. Ini bos, aku teh mau Hot, jangan bicara. Mau godin kamu teh. enggak bos. Aku mau cuci muka bos. Cuci muka anak muda. Ya anak muda, kalau cuci muka itu pakai air bersih, bukan pakai panta. Pakai panta mau minum siapa anak muda? Saneangan alasan. Bos, tutup mulutnya bos. Jempe bos. Gampang kalau masalah tutup mulut mah. Nih, yang ginian nih, yang merah anak muda. Aing 11-12 si Panglima iya jalma. Lah tuh bos. Mana tadi kayak duit batur. Oh iya tak. Bos, tapi tutup mulut ya bos ya. Ya si merahnya ya. Kalau begini mah saya bisa tutup mulut gini anak muda. Ya udah tuh, makasih ya anak muda. Bos, tapi tutup mulutnya jangan bilang sah-sah. Iya anak muda, gampang anak muda. Ini kan udah dapat uang aku. Ya udah tuh anak muda, silahkan lanjutkan godinya ya. Ya. Makasih ya. Ya bos. Apes aing 2 kali diporotan eta euy. Mungkin mah urang rek puasa, rek tamat puasana. Da puasa mah kewajiban. Ampuni aku ya Allah. Puasa ya mah. Cik poho euy. Nah budak, kalau tuh cicing wae di dia sorangan, seorang mah tuh kadi tuh ngabuburit. Nah untuk cicing di dia. Korea Panglima. Juga lah ngabuburit mah. Korea, ya budak orang mah tuh kadi tuh ngabuburit di alun-alun loba jelema jajan atuh kumaha. Lain cicing di dia jeung reungit. Kumaha urang Panglima. Korea euy lareuseuh urang mah keur puasa. Jiga rek ngabuburit mah. Lah, urang mah teu percaya anak kuda. Emang maneh puasa anak kuda? Puasa kehead. Ieu teu katempok itu urang ngaleuleuh kieu. Ai maneh rek ka mana tuh ieu? Nah tuh arek ngabuburit anak kuda tuh kadi tuh. Ya tempo duit agen. Cepet tak beli jeung beli es campur si Marabig, cilor, poso mini. Jeung hiji teh cimol kabeh we kurang wae segala boyan anak kuda. Sia sarakah pisan kehead. Eta duit teh saeta. Yang urang atuh anak kuda, menyang batur mah. Maneh bola gak pisan. Geus urang mah kadi teh nya anak kuda. Kalau kali njor jing. Atuh lah. Dulu. Duitnya anjing belagak si Panglima. Lain pesakan si Panglima. Tempokeun sia. Anak kuda, nempuan teh ya, anak kuda nempuan teh. Maneh kunaon ceurik kehead. Nempuan naon maksudna ngomong bener lain kok ceurik sia. Anak kuda, nempuan duit urang teh ya. Duit urang dagag. Duit. Tuh apa urang mah teu nempuan.
Emang lagi di mananya euy? Aduh, tenang puan Panglima euy. Emang eta duit tuh mana? Lain anu kuda, lain duit urang, eta teh duit indung urang kita beli beas tuh ke pasar. Lindung mana? Cenah duit nu urang cenah 100.000 rek beli es campur Simarabi, Cimol, Batagor, Somai segala disebutan. Nah, efek eta duit nu mana? Sing era kayak tong ngawaduh bulan puasa ieu teh. Ya tuh anu kuda eta mah agung hungkul ya tuh hampura benton urang dengan duit ya. Bantuannya anak kuda. Lindung mana tak? Ya urang mare kamu buri banyak. Lah ulah anak kuda ya bantuan ayo. Es beli Batagor, es campur Simarabi. Bantuan ayo. Bantuan ayo. Anak kuda. Anak kuda. Aing biet eueuh beas teu meunang itu sanu nunda kopi dina lureun baja. Si bos areta nu kopi dina meja mah. Yo, lain kuna naon urang mah. Aing teh keur loba parwasa dibawa kopina kurang gula, kurang panas, jeung kurang 11 deui. Namanya itu puasa kan? Bet puasa urang mah sok gabah ngomong teh. Sok gabah. Aku aing digaplok sia. Nah, aku naon? Aku naon eta maneh tadi ngomong kopina cenah kurang gula, kurang panas, kurang segelas deui. Nah eta kumaha eta ngomong? Teu kuat anak muda urang hayang ngopi. Hayang ngopi. Tah banget sia juga dedek kopi kan. Yo, aya teh bulan puasa. Maneh teh kudu puasa kan? Maneh teh aing sia ngerakeun pisan. Heuh atuh anak muda, urang hilap, urang mah ayeuna mah arek puasa. Ah, kitu kan aya jadi balad urang mah kudu puasa. Heuh atuh anak muda, urang mah ayeuna jangan puasanya. Geus atuh nya anak muda, urang rek hareup lah. Sok. Si kehedan puasa, akam mejus. Goblok semua lima kakak modal. Oh iya, keur tuh anak muda nongkrong di dieu sorangan wae. Tong deketin ke yo. Tah, sungut sia mbak. Aing bakal isu Panglima. Mana ka mana? Wah, arek ka dieu wae atuh arek nangan Kamis. Anak muda, aya jang mun saya nilbet ka cida, urang hayang atuh. Sia mah datang minta ke nya sungut teh anjing. Ieu jambu, nu urang. Sok hayang mah katingala, sok buru. Oh, heuh atuh anak muda, urang mah tanya. Oh, sok. Tuh kali alat tuh beda itu tuh. Anjing. Cicing atuh yeuh, urang kena pangalkeun dulu sabar dah. Cicing atuh yeuh, ayo kudu teu kontol ieu nih. Tuh lihat atas anak muda, kan dirojok urang tuh bentar, juga ai pangalkeun ieu anak muda. Cicing atuh yeuh sabar, urang kena pangalkeun ieu. Goblok! Yang jadi sok bos areta. Nah, keur naon sia kunyuk di dia? Malah jambu nu aing. Wah, ngaku ke bos mah. Ieu mah jambu nu anak muda, tadi kan urang minta baein. Baik-baik kehet. Yo, ieu teh tangka jambu aing. Apaan ieu imah aing kunyuk? Oh, ieu teh bumi bos areta. Berarti ieu gen jambuna anak bos areta. Aduh, abi jadi isin atunya. Punten pisan. Heeh, imah nu aing. Sia mah mun arek menta mah menta pugus ya teh. Pusap. Oh, siap bos.